ceramah pengajian kaditu kadieu urang teh kalageus peurih neuleun nu kituna teh hasilna kumaha ayeuna kana peradaban barudak nihil nihil teu karabut adab mending keneh aing cek kasana mah anjing bagong sia anjing tebal kehet tapi urang mah rarasaan dipake euy adab teh rarasaan rarasaan kitu tah bisi aya anu ngarasa teu keadaban alus ku urang nya hapunten ngarebu-rebu hapunten tapi rarasaan gitu tah urang mah teu pernah itulah aing rujit ningalieun ge komono naon anu bersorban jika nu heueuh hadis dalil kataji aing mah kataji loba pisan Tasikmalaya kota santri Tasikmalaya manirea pasantrena tapi Tasikmalaya can keperhatikeun ku KDM can aya belis anu dituturkeun atawa di eta sapalna naon nyahoun KDM mah nyahoun pang borok meureun eta ge meureun bisi aya di dieu anu nyaho anu geus diurus Tasikmalaya atawa naon-naonna ku KDM bejaan urang oge meureun hayang tah lemur teh kadatangan ku pihak-pihak ti KDM soalna naon Pak lah Pak Wali Kota aparatur setempat di dieu wali kota can bisa nanganina dewek mah masyarakat sipil biasa lamun urang geus boga jika lamun urang pangkat RT we RT teuing atuh babad meureun kabeh ku aing pangkat RT oge ngababadan jukut ngababadan naon we geuningan teh bararijil we geuningan tah orai peurit terus curut meureun tah kadeuleu terus kadang aya jangkrik meureun tah aya ulam meureun loba we pokona mah di kebon mah da mun ngababad mah kitu jigana gitu urang RT we pangkat RT we jeung urang gitu banyak RT we di mana we di dieu khususnya Kabupaten Kota Tasikmalaya teu nyaho atuh tah gitu